sayana kami kabehan kuna kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakadar dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon di dinya teh aya naon ketika wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat kamari geus dijelaskeun bahwa Kanjeng Rasul diutus ke dunia diberi wahyu instruksi wahyu tersebut kedua golongan hiji kaum mukminin sebagai pangeling-eling zikra lil mukminin nomor kedua ka kafirin ieu mah sebagai inzar litunzira bihi panyingsieunan ancaman terhadap kafirin mantak dititah nuturkeun hiji bae tuturkeun teh ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum kita nuturkeun kitab suci Al-Qur'anul Karim nu diturunkeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lamun titah ngarealisasikeun ieu di Indonesia hese. Maksudna melalui negara sebab negara mah teu ngurusan sama sekali undang-undang make Al-Qur'anul ya kaje negara we urang sebab istimewa di Indonesia mah orang luar ge bingungeun kumaha negara tetep bae ketika aya urusan rakyat nanya ka lain negara nanya pernikahan hampir teu percaya ka negara ka kiai nanya urusan pertolakan hampir teu percaya ka negara nanyana ka kiai urusan halal jeung haram hampir teu percaya ka negara nanyana tetep ka kiai negara bae aya mui lah aya depag lah aya tapi ketika berurusan anu sangat vital nanyana tetep ka kiai bae ulah-ulah rakyat leutik atau pejabat gede dage tetep bae nanyana ka kiai malah nyana ngomong lah pemerintah ieu bukunya nu jadi pemerintah nyana nu ngomong pemerintah ieu belum teh coba eta tetep bae jalan aja da ka kiai bae ai kukula kudu dibejakeun puasa bae puasa urang teh sok rada beda bae sebab urang mah pake perhitungan hisab qoti sulam saya kitabna jelas sulam munairen jelas kitabna buatan ulama adapun dek berbeda jeung pemerintah sabodoh nyana urang-urang ieu mah ibadahna ge ka Allah geus teu kudu riweuh nyana mah hanya melindungi kunaon atuh nu berbeda kunyana ditangkepan misalna cara zaman baheula anu teu puasa diantep sanu blon eta kos kitu coba eta geus bae nyana mah melindungi antepkeun satungtung nyana ibadah ka Gusti Allah eta karak mantep tugas pemerintah nah jelema loba nu datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak dari mana bejakeun nyanang nyaritakeun orang pejabat tinggi sakadar nanyakeun kiai kapan puasa saya juga mau ikut kiai Bapak kan pemerintah jangan ngomong lah urusan pemerintah itu mah banyak kepentingannya kiai udah saya mau ikut kiai aja siapa takut gitu
orang berbeda orang berbeda Pak Ismet dituturkeun di dieu aya utusan anak kiai lah bapak ge nuturkeun kiai apanya anu boga negara rakyat mah diantepkeun ujar geus kudu nuturkeun negara nyanana mah henteu kudu mari sumpah aya utusan eta eta kan kos karena itu kok bisa kos gitu teh wallahu a'lam ketika dek ibadah mah nyana ge nanyakeun nu mana nu rada bener rada ai bener ka mah meureun rada ada kuala seri we kos gitu. Batak geus aman-aman. Nyana ge sarua nanyakeun nu bener nu mana di nyana nu nitah ru'yat, nyana nu ngabodalan ru'yat, nyana teu milu. Lain saeutik teh kos kitu. Di Bandung jelema nu galelde nanyakeun ka kieu kan. Gitu tur. Ngan teu buka rahasia bae. Geus ibadah mah jeung ka Allah. Ieu ketika urang ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ese orang-orang lain melalui orang tuturkeun beses kumaha aturan Al-Qur'anul Karim babari urusan anu pribadi mah wudu salat titah nuturkeunana ketika anu urusan had ieu sulit mah tapi pemerintah ge sangat peduli teu miceun mata istimewa jasa hebat pemerintah urang teh lantaran nyana urusan karena agama kadenge kerasa ke orang urusan mana zakat diurus lantaran kan aing nyaritakeun sia nu seuri heran aing mah sinis ya berarti ke pemerintah atuh lain sinis anu kula nu jadi pemerintah ai kitu nama tuh diurus ku cenah lantaran haji diurus lantaran aing kakarang lantaran doang sia seuri hese aing ngomong mal terus aing pokona mah asal aya lantaran diurus dipaksa diurus aing nu eueuh lantaran mah tun bener pun teu kan peduli lantaran ayo lantaran teh iyalah Indonesia kos kieu urang akhlak pemerintah Indonesia teh kos kieu kayak dituturkeun ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabb wa la tattabi'u min dunihi awliya ulah rek daruturkeun maraneh kabeh ka pamimpin anu di luar aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala tuti'unahum fi maksiati anu maneh kana luturkeun ka para pemimpin teh dina maksiat ka Gusti Allah ulah dituturkeun pamimpin anu ngajak maksiat teh kumaha nu teu make Al-Qur'an anu teu make Al-Qur'an di negara mana nyawan sia jeung aing di Indonesia ulah ngomong gitu ya pokoknya ieu mah keur nyaritakeun Quran wala tattabi'u min dunihi ulah naluturkeun salian Allah aulia pamimpin yakni pamimpin nu ngajakan maksiat ka Gusti Allah lantaran teu make aturan Allah ulah dituturkeun waduh qalilam ma tadhakkarun setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturan ku Al-Qur'anul Karim setik pisan lolobana mamahiwal bae ka ditu lantaran aya nu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah ngabagusan istana nggak istimewakeun kendaraan pakaian dan lain sebagainya arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu nah eta nu rada ngeunahna kos kitu ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mah ngeunaheun urang lamun inget ka Ki Umar ketika dijadikeun gubernur ku Sayyidina Umar ya anjeun jadi gubernur di ditu di Syria mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria selatan make begal di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji gelas hiji sakitu doang
bajuna hiji putih lain koneng lain bajuna yeuna semu hideung udeng-udengna kor sorban moal dua nu parenti dibelitkeun ka dieu semu hideung nu di dieu sorban hejo etalah Ki Umar berangkatlah ka ditu setelah dicek menang kitu sababaraha poe sebulan dicek ku Sayyidina Umar langsung Sayyidina Umar ka ditu panggil Umar kitu dipanggil henteu ka istana mun cak urang mah henteu ka gubernuran di jalan Sayyidina Umarna teh ka dieu Umar datang ka dinya ti jauh keneh geus ka ciri teh begalna eta keneh sorbanna eta keneh udeng-udengna eta keneh bajuna eta keneh bari dibawa kunyana piring jeung gelasna datang Waalaikumsalam cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong berarti ieu gubernur fid dunya wal akhirah geus jahoeun Sayyidina Umar berarti nur robah ti mimiti kendaraan pakaian datang ka beusi ditanyakeun beureung piring jeung gelasna dibawa eta keneh di ditu eueuh bahkan dititahan ku di ditu masyarakat teh ganti atuh mundahar ulah piring eta tetep henteu nya di dunia mah gampang cek Umar engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring robah gelas robah baju robah nah kula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat bae hiji nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu Umar di surga itu Utsman di surga itu dan sahabat nu lain di surga itu kula engke di surga pangbuan cita tayang kula mah Masya Allah eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang percis teu bisa ketika can komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baegona ngaluwihan lu boga pikiran aing kudu nyusul si itu manya Sayyidina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur manya Sayyidina Umar di surga itu aing kudu beda manya aing isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kangjeng Nabi oh tah hayang aing mah tah batur babaroga pikiran kos kitu urang mamanya Soeharto digara ka itu aing kudu beda kudu akur ya ulah ngomong gitu Kiai mah keur contoh wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura nya ieu mah asa berat bae loba asapan urusan anak ya sanajan di hampura tetep ngojai lah ya, diiringkeun ku DPR kabeh hidup lain hidup paeh mah paeh teu boga ta pikiran sugan bupati masa sih nu baheula ka sorga aing kudu henteu masa sih teu deh ulah bupati cenah kiai na henteu sugan kiai boga pikiran namun kiai anu wali kudu sorga anu manya aing kudu dihandap tetep susul ku aing kajen kumaha ge eueuh nu boga pikiran kitu eueuh tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah i Umar mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi badak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya kajen kumaha ge tetep bae malah nyana nembung pan cukup kula mah sababaraha bulan bae ngurusan rakyat aju ka dituna da kumaha kula mah deuk neangan gunung cek Umar teh neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah carekan Gusti Umar ulah rakyat geus anu ngurus cepena lamun maneh kos karitu geus sarut tetep kula minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah ya Allah kunaon ieu cek sidang beusi tinggalin ku sahabat nu sejen di akhirat isin amat ieu di dieu kula di dieu tambung kitu kula mah tetep hayang sajajar bae ditu hayang sajajar geus kagambar geus sabeureun kunyana aing mun ngurusan rakyat ka sorga mah ka sorga ngan dihandap mung aing mah tuh DPR urang mah penuh boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas booking hotel Pangalengan booking hotel Bali booking hotel di luar pengetahuan Singapura neuleuh singo ka ditu neuleuh singa pan loba singa di Singapura maka ditu balik di Singapura hulunya ada kos singa
Singapura. Taye wala tattabi'u min duni auliya. Cek Gusti Allah bejakeun Muhammad. Ketika masyarakat telut kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, kuari deuleu umat nu baheula. Ketika Nabi na instruksi, kemudian masyarakat teluturkeun ka Nabina, deuleu umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun. Deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ka Kangjeng Nabi Nuh dikeram. Deuleu umat-umat nu baheula. Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak, manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania. Ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah. Berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disiksa bejakeun Muhammad. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, loba pisan kampung-kampung, daerah-daerah, negara-negara ahlaknaha anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna, ahli-ahli Korea anu dihancurkeun, nu dibalikeun, nu dikirim, nu dikiriman bangkong, nu dikiriman rembetuk, nu dikiriman simet, nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan. Kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna hararees auna auko auhum ko ilun atawa beurang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh eta teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkeun pikiran eta mandek sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah. Anu ti jam 11 teh ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah. Kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting. Kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk. Kejadian deui tsunami Pangandaran beurang. Kejadian gempa bumi Yogyakarta beurang teh penting. Kejadian deui Padang beurang teh penting. Kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu beurang nu penting. Cek Gusti Allah eta mah urusanna mah kumaha aing bae, nu beurang kumaha aing, nu penting kumaha aing, nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teu nuturkeun kana wahyu, teu nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina. Ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh, tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut, tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula. Tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul Mejehlah di Indonesia disiksa lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an. Kakarak dipetikan bae ku Gusti Allah. Tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan. Ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan sagala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu. Kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nang hese capean menang. Isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae. Istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese cape luar biasa. Neangan anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali. Tanah dan lain sebagainya kadeuleu ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadeuleu ku urang nilai nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah. Hanya sapoe 2 poe jelema
merenung tentang nilaian horenganan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui balah leuwih acak-acakan lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah dipake nyayur segala di ganjaan cak Allah itu mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus karari bae melotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya aya bah tolong orang Aceh goblok itu orang Aceh rak disunabikeun deui ku Gusti Allah 2 kali kunaon jadi kararieu tah negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon da disiksa baheula galunggung keur kula di keresek di Garut kajadian lah galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu maju guru naga tuh ieu teh ngaji tak ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca Yasin bae informasi bahwa galunggung bitu oh iya sapoe 2 poe reda lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal geus datang ka mangkaning bae guys jeung mangkanang loba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya oh numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae Pak bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah tadi urus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta kerjaan galunggung tetap ngobrol lah guru didinya jeung tokoh terjata horeganan galunggu handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ka pohara amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bang keliling Jakarta urang galunggung di Bandung urang galunggung ngeriditkeun Bandung eta urang galunggung ujung-ujungna barang geus sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ka sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh didinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos kitulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem kurang galunggung apem atah nu jualan di Saritem urang galunggung nu jualan di Cipanas urang galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab teh dibujal ka luhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes cek guru disiksa ge horenganan sababaraha permaksiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge geus teh nyaho mah urang kercan nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas horenganan dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta kok aman sih tenang rahasia teman kok kiai teh ke barang haram kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi bener kalem kamu nukos itu ulah nikah karak ganja di Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kumaha asup emang negara urang mau polisian hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sia teh nyaho kitu he tah panaing urang Banten ge sia mah emang
kumaha sih lalakonna ulah ngomong nana hei ieu negara batak satungtung negara urang kos kieu moal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling kok kiai nyaho panaing baheula jadi polisi dia udah sok buka-bukakeun aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ka penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai kiai na ditangkep deuk dahauna teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae mah keur carita doang. Nah, batak ieu mah keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Ji ulah tenang-tenang itu Aceh, di ditu kitu Pangandaran disunamikeun, kemudian di Jogja, kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan, anu eueuh ceulian, anu mataan, anu dingle dan lain sebagainya. Kota dijadikeun itibar sih Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh, anu di Padang nu terus bae datang ka kuari. Di hese atuh nyokota di kumaha sabaraha puluh jembar ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu ya can ku Gusti Allah tak matak ieu Muhammad bejakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bejakeun umat nu baheula ge disiksa di sabaraha negara nu ka disiksa bejakeun Muhammad geus sabaraha lemur nu disiksa bejakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlakna ambalaya negara lembur kota daerah kampung nu disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh. Napa jalan Kangjeng Nabi Lut? Liwat ka dinya. Waduh, tukang jagung antingna gede. Weh. Nu mabok digotong ti citra dibawa ke pasar Kemis, awewe mangkaning diiringkeun ku opatan. Eta saha? Mabok. Di mana mabokna? Di Citra. Urang mana? Urang kecamatan Pasar Kemis. Kok kieu nyaho panaing jadi serse. Sama sukara rese jasa urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna Citra ji urang rimpak mabok di mana mabokna Puri sial tah Puri mah lain Cilongok tah Lampung ieu mah kenyataan deuk kumaha itu bisa menghelak orang geus puguh nu di SMS Tangerang mah nu Sumarekon dan lain sebagainya didinya beulieunana aya didinya marabokna aya timimi nu manusia gede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna jeban kieu emang nyaho panaing serse sama rese amat sih ada kuat ieu carita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke Pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jaing geser di mana cenah kieu tah pengkolan tah di dinya tah di mana deh tuh kebun kelapa tuh jaing nyaho biangna di mana di dieu hiji di Citra hiji ajupan kiai itu iya masuk kiai ieu keur teu make Al-Qur'anul Karim aju polisi jangan atuh aing bae ge lain polisi nyawa tuh kumonya anak pana tuh diantepkeun ulah lo bae rese jasa teh obat BK Dumolib Yuriahid dan lain sebagainya wah geus puguh ekstasi nu keur merambah eta teh kapan pel-pel anjing gila anjing edan bere BK cager kuari diinum ke si Udin aduh ala si Udin jadi ngagonggong gogo setebar eres jasa
Masya Allah timimiti minuman anu legal nu ilegal jaka baga ilegal ya di Indonesia tapi kan kenyataan di Indomaret Ambalayah inuman terlarang kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo kok jada diapilainkeun ieulah negara nu lain ieu mah kerja ditekan karusakan Indonesia teu make Al-Qur'an kitu ieu mah caritana geus puguh obat-obatan moal eureun-eureun nya nu memproduksi geus bawa ku polisi asupkeun jeleumana ka penjara boh barangna bagi-bagi aya nu dijual nu dibeuleum mah tah mah petasan emang kumaha gitu jatuh panti ditu teh ka dieu teh dilindungi lamun teh dilindungi kumaha satu sisi nyana memberantas maling satu sisi nyana gembong maling satu sisi nyana memberantas soal narkoba satu sisi nyana gembong narkoba ieulah Indonesia pertiwi tercinta dek datang ke mana ieu teu make Al-Qur'an maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge presidenna ganti kitu kitu bae coba teu make Al-Qur'anul Karim nah persilahan ini diaduk-aduk di dieu ku urang teh diacak-acak pindah ka ditu di ditu diacak-acak pindah dialokasikeun geus puguh nu di hotel mah geus puguh nu di Saritem mah geus puguh di Doli mah geus puguh di Jakarta mah nu Ambalayah apa teh nyahoeun atuh nyaho aya nu datang ka kula Waalaikumsalam neng di mana neng abdi di dinya cacakeun aya naon neng ieu pasaran rada kurang aing teg wae wah dipake heula bae kitu ge budak ge pasaran keke neng pasaran naon biasana mah cenah aya 2 poe mah sok aya bae ieu mah teu saminggu teu aya emang neng supir teh naon aduh Gusti Allah aduh Masya Allah tek bae hayang seurik diomek ya ku aing heulana diomek teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan neng urang mana dinya batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur ayeuna sok nusok datangna ka dinya saha bae neng aya wae cekeun maksudna kalangan pedagang apa pejabat pedagang aya pejabat aya nah keneng neng pejabatna bangsa kalangan mana lah tuh kitu mah rahasia henteu mah pada urangna bae neng atuh aing ge share seueur bisa ayo tapi gampang mah nanya nu kos kitu mah tuh eta bae pokona mah teu buka rahasia mulai bari cai sae kuing nah terbuka lah nyana sok aya sih cara pejabat aduh polisi aya we hiji 2 lolobana ya lolobana mah eta bae gitu oh atuh kabehan ieu mah bos gitu neng ieu mah kieu kunaon aja neng kelumpat ka dinya neng emang teh di Pademelan abdi kepungkur damel di pabrik maju di PHK ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit anak keur ujina sakola dulur-dulur terus teu araya jarauh ka di marana ieu kan tuntutan nya ka rumah sakit nya anak nya dahar sehari-hari geus kudu kumaha eueuh deui dagang di pabrik geus kitu teh kandas iwal ti abdi boga apem hiji-hijina ye mantep ya mah ye tah eta kudu kumaha tah tekan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jasa ieulah Indonesia urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu tas muringkak bulu yang muringkak nu eta ieu urang kita dibejakeun mat cak Allah bejakeun ka ahli Mekah ka kufar sebagai indar bejakeun ka mukminin sebagai zikro lil mukminin litundiro indar bagi kafirin jangan kafirin supaya nyana ngeraya hatena jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun wa kam min qaryatin ahlaknaha Ambalayah lain hiji lain 2 kam nage kam khobariyah bimana taksir loba jasa
hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa, naik zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, naik dari Kangjeng Nabi Musa, naik dari berbagai Nabi Lut. Urang di teangan hampir Nabi kabeh umatna disiksa sebab Nabi nu baraheula mah kontan durut aman teu nurut siksa nu baheula makan gitu. Atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh. Di Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi terus ka dieuna disiksa. Negara nu disiksana aya keneh lain dawa Irak geus jelas. Yordania, Madian, terus kabelah itu perbatasan Yordan, Palestina, iya di dia laut mati, Kanjeng Nabi Lut. Tuh di negara-negara kabeh kurang mun nyaritakeun India, nyaritakeun kitu Pakistan, negara-negara tertua di dunia. Kurang mun nyaritakeun Petra, eta geus saraya kabeh. Zaman kerajaan-kerajaan terus. Zaman Firaun, Mesir, urang nyaho. Etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad umatna jelemana disiksa nu disiksana pajaaha bayatan teuing jadana keur hees nyaho-nyaho wae kabeh aya anu goil beurang supaya kanyahoan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun dia Muhammad ketika tenuturkeun ka anjeun tenuturkeun ka Al-Qur'anul Karim waing disawakeun jeung umat teu baheula kanyahoan kejadian kasaksian ku urang tsunami gempa angin dan lain sebagainya naudzubillah min zalik wa min zalik urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca, ditalar, disampaikan, tapi diaplikasikan ke kehidupan sapopoe. Nu mana anu haram cak Quran tinggalkan, nu mana anu wajib cak Quran laksanakan. Pakailah Al-Qur'anul. Sakadar bisa sakieu urang, bisa ka anak. Ketika urang asup ke ranah praktis di pemerintah jauh kurang geus teu bake kana Al-Qur'anul Karim. Mantap ketika disiksa sing nemah loba nu dongeng. Ini sih merupakan siksa apa cobaan hulu sia. Loba tanu datang ka kula pemerintah, Kiai, ieu disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulu sia. Banyak pos kitu. Tilok dijawab ku kula aya deui nu nanya di kabupaten ge, ieu sih cobaan apa hulu sia. Hulu sia kabeh. Satu buku sia teh pakai Quran. Itu geus siksa ku Allah. Heseun ngajawab di TV. Buku teh pakai Quran. Segala nyanyi sia geus ka mana pakai Quran. Atuh kitu berarti hese asal teu make Quran siksa berarti. Di, usaha Blon. Pakai Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon kos jelema anu di bus santri di Ciamis balik ke dia ke Tangerang kemudian naik bus tukang yang bulan puasa baca tabarok baik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah di Limbangan telepon bulak mobil loncat artinya nama HS teh di jero mobil itu Kang HS nyawa-nyawa di luhur sawah plak hes kele di luhur sawah ke nyawa-nyawa gue suruh baca lemah enak ya ini di mana sih kele ya ini mana nyuluh mobil kan Masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet Masya Allah cek nyana teh maha suci Allah sujud itu pan gitu ge sabesahan sok maca Quran sabes tu sok ingat baca Quran saha aduh di bener lagi gelis
bego teman kamu. Aduh, udah suka aja carang. Tak jelema anu khusuk Allah tetep aja disalamatkeun. Di saat madak ieu di tengah-tengah negara demokrasi keur hirup pikuk urusan politik, ekonomi, budaya, jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Iya tuh biasa bae. Nyana-nyana mah jadi wali Allah, malah jadi kutub di Indonesia gaya diangkat jadi kutub ku Gusti Allah. Biasa bae. Iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah. Ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an, ieu engke disiksa ujung-ujungna mah. Bukan nyataan, yes. Iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang mah nu rapih bae. Supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah. Aya malaikat nun Gusti siksa lemburan angga Gusti. Begitu malaikat Jibril dek nyiksa, Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus. Jibril teh lain haju istirahah lain. Loba tuh nanya, Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul, para nabi. Setelah Kangjeng Nabi urang kan Kangjeng Nabi terakhir. Daya, tai Jibril naon gaweana kuari apa istirahat gana? Ayun-ayunan. Emang pejabat gitu istirahat beneran. Atuh teu. Panggil ku Gusti Allah. Jibril, laksanakeun tugas-tugas. Naon ayeuna laksanakeun abdi, tugas abdi. Datangan ka ahli-ahli aing. Angkat si eta, turunkeun si eta. Oh, mere ilham, karomah terhadap para wali-wali Allah. Mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin. Mere nyiunah. Iya, kaki Golkar mah. Tah, jadi tugas terus kan. Bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril, ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril. Jadi datang ke orang biasa, kos ka Kangjeng Nabi. Ka Kangjeng Nabi biasa itu sosok manusia, ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh. Ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril, kasalian Nabi mah geus we. Jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham, karomah, maulah aya anu yakzotan jelemana dibere keur hudang bungkeut malaikat ngan teu meunang nyaritakeun nya Jibril. Nomor kadua keur nyaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu. Begitu hudang, aduh Innova di mana? Jurig sama tuh situ mah. Lain Jibril, tadi inget ka Innova mah. Set asup. Hudang sare harampang awak beda perasaan neuleuh dunia hina. Dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocombera. Hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham. Set diberi kekuatan nabi. Nah, ye Jibril nun Gusti. Siksa lemuranu. Angga Gusti. Segera datang malaikat Jibril kali itu. Begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuti. Allah. Sami Allah. Allah. Terjadi malaikat Jibril. Bebeja ka Gusti. Kunaon jadi siksa? Gusti Maha Uninga, ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi elut umatna. Ayo teu. Aya aki-aki. Kunaon? Nyana hudang peuting salat Allahu Akbar abdi teu wasa. Masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti itu? Eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa. Oh aya kene. Aya Gusti Maha Uninga. Ulah ka disiksa, aya aki-aki nu hudang ti peuting mah ulah ka disiksa. Nuhun Gusti. Mantak loba di pondok aki-aki hudang di peuting. Kiih doang. Teu ngisang-ngisang acan. Tawa si calem tawa tuh. Aya penghormatan tah. Beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah keneh nya mah, tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah. Umur 90 tahun, umur 100 tahun, dahar geus teu ngeunah, nginum geus teu ngeunah, mata geus lain deui deudeulean tapi masih keneh mantem
kagus ya Allah penghormatan anu luar biasa cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah kursi kadana nu zina nu mabok nu nanaon antep gemelanan ieu mah aki-aki teh menghormati agas matak besi aya di lembur aki-aki ieu bere duit pan ieu naon pengaman negara. Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa. Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae ke di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungin aing bae. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين wallahu a'lam bimmaradi pamakana dawahum maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum-kaum nu disarariksa teh omonganana ijahum waktu datang ka maranehanana basuna siksa-siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomongna inna kunna zalimin sayana kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyao horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakadar dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon didinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar kadua kreditan ala anu riba dobar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak ngaku nyana ilah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ka ahli Allah ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah pelajar dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngaranna tetapi kali ini sekarang ini cak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan 70% berarti sudah lenyap dimakan juri. Nego baca mah pemabokan sudah banyak di Yogyakarta udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi lain mahasiswa dosen nage eta pengakuan dari orang Jogja nu aslinya neueuh ke arah eta geus puguh mabok di Yogyakarta ambalaya geus puguh zina maling kitu keneh ketika digempakan ku Gusti Allah nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan inna kunna zalimin hartina mah baheula umat-umat Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Ibrahim dan umat-umat nu lain ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirupna tah
tanya famakana dawahum maka aya omonganana iljahum basuna ketika datang siksa ilaan qalu kecuali ngomongan-omonganana inna kunna zalimin nyana lagi ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab kami kaum anu zalim pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan eueuh deui kecuali hanya ucapan pengakuan illa an qalu inna kunna zalimin kuari mah teu ngaku kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa. Kamari iya mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku tapi ketika diasupkeun ka penjara kuari mah geus ngararaku nya ngomong nage ke keluarga anak jangan seperti ibu ya anak ya eta kan sebuah pengakuan ngaranna udah jangan itu ibu bagaimana anak buah-buah ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya nggak nasihat ada berapa tuh di Tangerang nggak usah diceritain ya yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu wawan ge ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya udah sampai di bapak saja ya eta sebuah pengakuan emang kenapa pak udah anak yang bener aja sekolahnya yang benar yang jujur yang lurus ya jangan ikutin jejak bapak ya udah bapak sama bapak ngomong ya eta sebuah pengakuan ngaranna sarua jeung inna kunna zalimin kos jelema anu nyandung jelema jandung bae kuarikan datang anu kolot di kolot teh acan ganti baju dong kanu ngora deui 3 4 ya anak kuari gering dianterkeun kana anu kolot atuh anu kolot teh naon bangke dibawa ka dieu teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia ai kuari emang guna urusan itu teu hayang mandian ngusapan eta teh hudang jangaon. Oh, diabet teh hayang aing gos kitu mah. Emang mending sorangan bae ka mana geng. Tuh harepan cek teh. Ngeukepan naon aing. Nyana ngomong ke anakna, ulah kos bapaknya. Geus datang ka bapak. Kunaon yang Pak? Geus lah ulah sok nyandung hiji bae. Bapak hese balik. Kadang-kadang bapak ge puyeng malam ieu hees di mana? Ya Abah, kadutusieun tungtung mah hees di sisi kamling bapak. Cek bapak cek batur bapak teh boga mobil boga gedong mewah padahal lobana mah hesta mah tadi di jatah jeung budak main gaple emang kunaon ge puyeng aing ai kana kolot be asa dek di BAP we sakumaha dek ke polsek aing oh pahara jasa asal manggil nu kolot be mun nikak bulu boh dianggap kutil amper itu teh nu kolot ayo ba ini anda sehat kan anak ulanya ka babaturan nya